atosna mencuk teh kumaha? Oh, atosna mencuk teh asal tina macul teh macul ka jero nancep gitu. Nancep lempang tapi nancep bengkok. Dina mencuk dina ibing bajidoran ngawitan manu ngayekeun iringan mencuk teh almarhum Abah Juanda. Anjeunna gaduh kahoyong nyieun hiji tepakan atau hiji anu biasa dina kutuk tilu banyak kuanina digabungkeun. Anu laguna biasana mencuk mah lagu agung munduran istilahna melak kajero ngibingna lalamba atau mencuk mah topat fileunan laguna aya kulubem aya genu kejawen anu opat pilutan terus aya nu udan mas terpaning lagu-lagu terus naik. Nah, tak ngibing mencuk teh ngibing anu rineh pisan ngagamarkeun hiji tatanen ngawitan tatanen rek ugi ka panen melak pare lamun naekna sekarang melak ngala mah geus lain mencuk ge biasana iramana nu gembira dinamik ya ari mencuk mah gawe jadi gawe rancage kajero ngibing teh ngibingna gerakna bade kepencar bade nu sari dinten aya nu mun istilah mah kamkah disebut kamkah teh tukang ngibing anu sok dijadikeun kokojo para bajidor anu teu bisa ngibing biasana ngayekeun ka kamkah. Nah, ngibingna eta kamkah biasana seserekna biasa istilahna ngibing mencuk. Mencuk teh ngibing anu parigel pisan anu marenah cumanina iana dina iringan lambat tapi anjeunna ngigelkeun kenang lain ngigelkeun kenang. Jadi tukang ngenang ngukurkeun anu ngibing jadi kamana wae diudag. Nah mulageunana gumantung kaparigelan anu ngibing kamkahna nya rek digongkeun mulageun teh gongkeunan rek ku mastaka rek ku dada rek ku panangan rek ku sampean mantung kan kaparigelan jadi variatif. Nah tapi murageunana eta biasana merenah murageunana aya anu di Selawagen teh jeung goongna mehna di sapu luyu aya oge anu digongkeunana dipurageunana diantep heula kakara dibuka deui. Nah bajidor anu parigel atau barigel anu bisa mencuk. Nah anu can bisa mencuk di kaeur mah yang disebut bajidor. Bajidor mah bisa ngibing tapi lain sang ngibing nah ngibing merenah patali sareng melak ngibing ngala melak kajero mencuk istilahna kan lagu-lagu agung tadi teh aya udan mas kulubem bade harupang nu kajawen yang sejabina eta ieu kakarana eta lamun dina tos naek biasana leng-lengan saja ngaribing saurang-saurang biasana ari ngibing mencuk terus orang di dia ningalikeun rikatna dingeusna anu ngibing nu menang di dia mah kudu tarik ti mimiting itu curup ngayekeunnya diasupan ku kenang jadi lamun ngenang terus bisa ngasupan dia ngenangna dan bisa ngenang itu eta ari ditimbangna tukang ngenang teh kudu awah kudu ieu lain hari di Bandung mah biasanya ngibing sekolah aya mah di ditu mah ngibing saka macam mah saka daek nanti saka daek teh lain saka daek nah ieu we saka daek teh apa lagu
Ya tadi nah itu lah ngulinkan lagu, ngulinkan kendang, supaya jadi ya tubuhna awak si ngarigigna paripolah anu ngibing kudu diasupan kudu di nganu ngajarwanana tak tukang endang deh ngapa kanu sinin biasanya geus kitu mah ya nyawerta mere pamasa gitu. Sip sampurasun.